nggak masuk di akal sama sekali gitu. Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab. Hapunten para pemirsa, SIM abdi Airi Novia Putri Hartanto ti kelas 11.5 bade ngamanuhkeun sabaraha warta panganyarna kanggo anjeun sadayana. Spanyol tolak mentah-mentah pernyataan Netanyahu. Pemerintah Spanyol secara tegas nampik pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu anu nolak ngadegna negara Palestina. Menteri Luar Negeri Spanyol netelakeun solusi dua negara mangrupikeun hiji-hijina jalan pikeun perdamaian. Perdana Menteri Pedro Sanchez ngumumkeun embargo pakarang total ka Israel serta ngawatesan lalu lintas suluh. Tekanan internasional ke Israel terus ngaronjat dibarengan saruan pik ngeureunkeun operasi militer serta muka akses kemanusiaan. 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu dikeluarkan tina sekolah. Sebanyak 72 siswa SMA Negeri 5 Bengkulu ujuk-ujuk dikeluarkan tina sekolah saenggeus sekedap diajar. Kepala sekolah ngejelaskeun yen murid-murid eta henteu kacatet dina data resmi penerimaan. Kukituna henteu tiasa diterima secara sah. Wali murid ngarasa dirugikeun serta ngalaporkeun ka DPRD pikeun milarian solusi. Kami tidak ada alasan anak dikeluarkan, kecuali kalau memang ada Dugaan kalibetna 2 prajurit Kopassus dina kasus penculikan. 2 prajurit Kopassus diduga kalibet dina kasus penculikan Kepala Cabang Bank BBUM. Kejadian ieu jadi sorotan lantaran ngalibetkeun aparat elit TNI. Publik ayeuna ngatosan keterangan resmi di pamarentah jeung pamimpin militer. Laksanakan, diketahui bahwa saudara Serka N dan JP ini sudah kenal lama karena kebetulan mereka ini tinggal di komplek yang sama di salah satu perumahan di wilayah Kabupaten Jawa Barat, ya, di daerah Cilengsi tepat. JPPI desek DPR hentikan program MBG. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI nyuhunkeun ka DPR sangkan program MBG di Pareman. JPPI nganggap program eta bisa janten petaka pikeun pendidikan nasional serta malah nambahan beban guru. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis tadi sudah disampaikan, tapi kesalahan sistem di BGN. Karena kejadiannya menyebar di beberapa daerah. Satu itu, hentikan program MBG sekarang juga. Kedua, lakukan evaluasi total sistem tata kelola MBG yang dikendalikan oleh BGN. Karena BGN ini di bawah Pak Presiden, maka Pak Presiden ini bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara total sistem dan tata kelola MBG di BGN itu. Dukungan internasional pikeun Palestina kian ngampleng. Seruan pikeun kemerdekaan Palestina terus ngagema dina rupa-rupa forum global. Seruan Palestina Merdeka ngagema di forum internasional. Dukungan datang boh ti negara boh ti gerakan solidaritas masyarakat. Gerakan ieu nguatkeun tekanan diplomatik ka Israel. Tujuan utamanya eta ngeureunkeun konflik serta muka jalan pikeun solusi dua negara. Pamirsa anu dipikeun hormat, eta tadi rangkaian warta enjing ayeuna anu tiasa abdi sajiakeun. Mugia informasi ieu janten wawasan anu mangpaat pikeun urang sadayana. Hatur nuhun parantos simak, mugia wengi anjeun pinuh ku katentreman. Sim kuring Airi Novia Putri Hartanto pamit undur diri. Wilajeng wengi sareng dugi patepang deui dina saran salenjangna.